Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barena Haji Cendol. Ya si Abah nuju mudik baraya sareng abdi incuna teh ya. Tah ieu teh balongna baraya tah. Karena si Abah ninggalkeun wae teh. Tinggalkeun. Hayu baraya. Ngan si Abah heula. Tuh di mana wae tek mos teh nya. Ini orang milih si Abah di mana si Abah tanya? Uangnya baraya ya Ciamis Cisaga, Desa Girimukti, Kampung Sukaluyu. Masih enak kene barayanya, asri kene pemandangannya. Si Abah di mana? Iya teh, neralang we nya, pincu serang ditinggalkan. Jangan mancing di mana si Abah teh? Aduh, Masya Allah, maron ngeunah-ngeunah we, incun yang teh ditinggalkeun, nyawa lieur ya teh. Bubarnya keur mancing si Abah teh. Bah, mancing bah? Mancing. Teh pana make naon pana? Sampo jeung nogasin ya. Oh, sampo jeung nogasin. Urang bali heula nogasin. Oh, siap lah. Ieu laukna naon wae bah? Gurame aya jeung taweh. Taweh saya gurame. Ya lauk duyung aya teh lauk duyung. Aya di luhur. Yang ngadep sampurna saja. Ada. Gurilem. Kasih kopi. Pokoknya kayak ninyu. Tuh barya tinggal itu. Kalapa. Karingalanya di kampung mah. Wah susah. Tinggal aduh. Enak ya. Alhamdulillah barayanya. Hejo kieu nya. Suasana di kampung kami Cisaga. Baraya tingali. Yo aya kebun jagung. Wah, set kene, alaga kene tuh, sawah tuh. Tinggal kapasnya Bah? Tinggal kapasnya itu. Apa? Tarani tadi yang baraya. Sepi, dia tuh sepi hungkul. Si hati habis sepi waya. Sepi waya anjing. Aduh. Tuh gedang si jalan. Minta abi mas beak kita gedang tuh. Endah gunung nak. Wah, kumaha di pedesaan Kampung Ciamis suasana Suasananya enak sekali. Enak sekali tapi sepinya. Ya. Kayak hatiku sepi aja. Enak kemana enak? Rokok. Jalan-jalan helanya.
Tangkapan tadi sarang sambal beledug. Bah, tuang bah, sarang bah. Aduh. Ini segitu dedena. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bah, comotlah bah. Coba. Mantap. Aduh, rawas pisannya bah. Siang-siang kieu makan sama jernila sama sambal balado. Abeng hoyong ah.